Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Pahyunur Fadilah, abdi bade macakeun warta nu judulna pendaftaran eskul bola. Eskul bola ti SMA Jatinangor bakal ngayakeun pendaftaran kanggo siswa anyar kelas 10 tiasa oge anu jang kelas 11 jeung kelas 12. Pendaftaranana ti kaping 7 Februari dugi ka 10 Februari. Sawae nu hoyong lebet ka eskul bola boh pamegat atanapi istri tapi lewat ti kaping 10 siswa-siswi wios keneh lebet ka eskul bola. Eskul bola dibimbing ku pelatih bola nyaeta Parudini. Eskul ieu dibentuk meh siswa-siswi semanja jadi bisa jeung ngasah skill bolana. Di eskul bola biasana eskulna saminggu sakali atawa saminggu 2 kali Salasa Kamis. Jeung di eskul bola teh dianjurkeun ngasah skill, diajarkeun ngasah skill arurang kana bola. Dibukana pendaftaran ieu bakal dimulai ti minggu hareup. Jadi siswa jeung siswi semanja nu bade lebet ka eskul bola bisa langsung lebet minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.